Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول الذين أشركوا لو شاء sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Kadzalika kadzdzaba alladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Kadzalika kadzdzaba alladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. In tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Qul falillahil hujjatul balighah. Qul falillahil hujjatul balighah. Falau syaa lahadakum ajma'in. Walau syaa lahadakum ajma'in. Qul halumma syuhada'akum alladzina yashhaduna anna Allaha harrama hadha. Qul halumma syuhada'akum alladzina yashhaduna anna Allaha harrama hadha. Fa in syahidu fala tashhad ma'ahum. Fa in syahidu fala tashhad ma'ahum. Wala tattabi' ahwa'a alladzina kadzdzabu bi ayatina walladzina la yu'minuna bil akhirati wa hum bi rabbihim ya'dilun. Wala tattabi' ahwa'a alladzina kadzdzabu bi ayatina
ayatina walladzina la yu'minuna bil akhirati wa hum bi rabbihim ya'dilun. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Qul falillahil hujjatul balighatu falau syaa'a lahadakum ajma'in. Qul halumma syuhada'akumul ladzina yashhaduna annallaha harrama hadza fa in syahidu fala tashhad ma'ahum wa la tattabi' alladzina kazzabu bi ayatina walladzina la yu'minuna bil akhirati wa hum bi rabbihim ya'dilun. Sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wa la abauna. Sayaqulu bakal ngomong saha alladzina jalma-jalma asyraku anu manusyriki ladzina dibejaan kanjeng Nabi Gusti Allah di jalma-jalma musyrik bakal ngomong kieu ngomongna law sya'allahu ma asyrakna. Law sya'a lamun pangersakeun saha Allah Gusti Allah taala kana teu musyrikna kami ma asyrakna maka kami mah musyrik. Wala abauna lamun Allah ngersakeun kana teu musyrikna kaluhun kami maka kaluhun kami ge musyrik. Wala harramna min syai' lamun ieu lain kersana Gusti Allah maka kami moal ngaharamkeun kana perkara naon-naon. Maka musyrikna kami musyrikna kaluhun kami ngaharamkeun kami kana anu kana anu teh berarti di masyiati eta teh kersane Gusti Allah ngomongna teh kitu. Bener. Nu darolakan eta teh kami teh masyiat teh kapan dikersake jadi jelema mah tukang masyiat berkuat. Kami mari lah kami terus itu mari cenah. Nah, ieu teh kabeh dikersana Gusti Allah berarti lamun kitu mah Allah teh ridho ka kami teh. Kami musyrik teh geus ngatur. Kami dorakan berarti Allah teh ridho. Ditantukeun ti dituna meureunnya. Ya, geus aya di dieu mah kami nya kumaha. Geus dikersake teh itu pakai neraka berarti Allah teh ridho ka kami teh.
ridho doraka. Aduh kade ulah pahitinya. Berarti didinya mah orang teh kudu wajibnya usaha berarti nya. Iya majal muslim kayak bakal ngomong si laki itu. Milih adanya harus harus memilih. Kita kencana. Nanti gitunya. Kade ulah pahitinya. Aya perkara anu diirodah, perkara anu jadi di Gusti Allah teh aya irodah, aya parentah, aya ridho. Kadang diparentahkeun nya, terus diirodah, terus dipikaridho. Siga naon? Siga imana sahabat Abu Bakar dititah iman ya, sahabat Abu Bakar teh diirodah ku Gusti Allah jadi jelema iman dikersakeun. Terus Allah ridho karena imana sahabat Abu Bakar. Aya anu diparentahkeun dipikarido lamun kajadian ngan teu diirodah teu dikersakeun. Itu seperti Abu Jahal iman. Diparentahkeun Abu Jahal teh pikeun iman. Lamun Abu Jahal Allah ridho ngan teu diirodah teu dikersakeun iman. Jadi teu iman. Ya. Jadi tetap hidayah mah aya di anu kawasan pangeran. Jadi Gusti Allah. Betulnya. Aya anu negara teh di aya anu di sarang atau di titah mani teh aya anu di irodah itunya diparentah tapi teu diirodah teu disadinya. Aya anu diirodah terus diparentah jeung dipikarido tadi iman Abu Bakar. Terus aya anu diparentah yang itu sebenarnya gitu lah. Baik karena parentah mah parentah Allah pasti matching atau sejalan jeung ridhonya Gusti di mana-mana perkara diparentahkeun Gusti Allah ieu pasti sejalan jeung ridhonya Gusti. Berarti lamun geus diponis mah diponis ku Gusti Allah teh nyamal bisa dirobahnya. Nyamal bisa. Nah ini kita terus menjadi doraka. Nah ininya itu jadi pertanyaan besar. Atuh kan urang teh diusik malikeun ku Gusti Allah. Lamun doraka ge erek maling teh da urang mah bisa kumaha mereka balik ka Gusti Allah. Ya Gusti Allah tapi nah geuning aya doraka. Nah, naon ieu nu jadi masalahnya di mana? Nu jadi masalah teh mata jadi doraka teh aya mailun nafsi, aya condongna hate. Doraka ge aya pidoraka tapi teu kahajaman. Tanpa aya condongna hate, teu jadi doraka. Itunya. Misalnya lamun urang nginum minuman keras atau nginum alkohol lah, minum arak, ngahaja minum arak teh. Nah, berarti aya condong hate karena minum arak. Lok diinum doraka. Aya lamun teu nyaho. Gelegek bae di aya nu bubuhan. Minum tadinya, eueuh condong hate kadinya teu doraka. Nah gitu jadi sarua dikersakeun minum arak. Sarua diinum arakna. Itu Allah tadi lewat inum ngan aya hiji mah aya condong hate karena minum arak. Nu hiji deui mah
teu nyaho eueuh condong hate mampu minum air tapi teu nyaho teh gelekeun diinum eta mah henteu doraka Berarti eta jadi eta ya berarti eta mah berarti nya da sadar, kudu sadar ya kalau jadi rumah tak jadi doraka teh walaupun gerak urang sakala rupa urang ku Gusti Allah begitu dikir tapi nah jeung aya doraka tah aya condongna hate itu nya loyong prok kana pidorakaeun tah eta teh itu ya kana pidorakaeun model urang maehan batur ngahaja urang maehan batur doraka kisos kali itu nya beda jeung lamun urang teu kahaja maehan batur teu kahaja maehan batur misalnya aya jelema teh katabrak belah contohna. katabrak atau ieu kan teu jadi doraka asal gara-gara lalamun atau ku perkara anu biasana teu matak maehan aya jelema teh boga penyakit jantung Diwetahkeun. henteu diwetahkeun urang teh ditoel urang teh hei kan gitu ngon kaget tuh kalau sampai bae henteu doraka padahal apa ditoel itu kata baiknya henteu doraka tan nu jadi masalah teh mailun nafsi condong teh corona Motif. gitu mau eta lamun lain berita Gusti Allah berarti mah kitu gitu kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim kadzalika ta'ana kitu seperti ngabohongkeunana jalma-jalma musyrik waktu kanjeng Nabi karena ngabohongkeun sahadatna jalma-jalma min qablihim samemeh jalma-jalma musyrik jalma-jalma Yahudi anu aya zaman kanjeng Nabi rusulahum ka rasul-rasulna jalma-jalma anu baheula ti baheula kami kitu hatta laku nepikeun ka masaan eta rabina baksana kana siksaan kul bejakeun wahai Muhammad hal intakum min ilmin bi anna Allah rabbil dzalika sok bejakeun lamun aya ngomong kitu dan caritakeun kieu sok cik di mana dasarna anu nunjukkeun bahwa Allah ridho karena maneh doraka Fatu seribu hula sok keluarkeun mana dasarna mana ilmuna mana kanyaho intat tabiuna illa dzanna aran jelema teu nuturkeun dina musyrikin ka Gusti Allah dina doraka teh lain nuturkeun anu nuturkeun ngan saukur nuturkeun kana panjang ka hate anu dihareoskeun ku juri kusen wa in antum illa takhusun jeung tidak lain dan tidak bukan anjeun dengan saukur jalma-jalma anu nu ngawaraan lu ngabohong anggar nu nanya kana hate leutik malah kajen tukang malin nya nyaho malin teh doraka wal falillahil hujjatul balighah ta'lamu teu boga dalil teu boga alasan dia hujjatul balighah alasan hujjah anu sampurna itu ngan saukur aya di Gusti Allah kalau syaa la hadahu ajmain lamun Allah meresahkeun kana ngapalin hidayah ka ayeuna kabeh teu bakal meunang hidayah dan geus aya ku Gusti Allah disettingna seperti kieu. Wal halumma syuhadaakum alladziina yashhaduna anna Allaha wahhab. Kul bejakeun kanjeng Muhammad, halumma sok geura kadatangkeun aranjeun kabeh syuhadaakum kana saksi-saksi atau persaksian atau kana dalil-dalil aranjeun kabeh alladziina yashhaduna anna Allaha wahhab anu bisa nyaksikeun bahwa Allah ngaharamkeun perkara-perkara anu diharamkeun ku aranjeun kabeh ka mani. Teu nya. Bareto teh dicaritakeun ngaharamkeun ieu cek naon dalilna saha saksina
bahwa Allah mengharamkan eta. Fa'in syahidu lamun aya nyosikeun fala tasyabbahu kade eta teh saksi wadul. Wala tattabi' ahwa alladziina kadzdzabu bi ayatina. Ulah nuturkeun kana karepna jalma-jalma anu ngabohongkeun kan ayat-ayat kami jeung ulah nuturkeun kana karepna jalma-jalma anu teu iman kana akhirat. Bari jeung manehanana wa hum bi rabbihim ya'dilun. Bari jeung manehanana ngamusyrikeun ka pangeran. Ulah ditalupkeun ka hayang perkara itu mah. Da eta mah geus pasti doraka bae. Teu nya. Namun geus musyrik, geus ditumpahkeun teh kujurik teh teh. Nabret teh nya kitu we. Jaba nya doraka teh ngabohongkeun Gusti Allah. Itu mah rewas sangat kujurik teh. Sadaq